singkong gitu kan jeung kopi eta enaknya di mana Ci? Enakna makan di puncak Kang. Ada. Eta tuh di puncak mana Ci? Di puncak asmara. Masih serangan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah wargi sedayana nembe lagu-lagu anu disunkeun ku paniten nyata lagu-lagu anu nembe teh ku urang sami didangukeun nya. Aya diwatoskeun diteh wartoskeun nembe pisan didangukeun eta teh anu disunkeun ku Pak Yanto ti Depok anu hoyong dikintunkeun kangge ka Mama Eti sareng Mama Nenti spesial pakai telur. Oke tadi aya lagu tepang deui terus aya lagu sorban palidnya parantos diputerkeun anu di request ku Mama Eti oge anu di request ku Ibu Titi Dewi anu aya di Jembatan Besi mugia tiasa kahiburnya. Tah semangat kayak kawargi deh diantos di 8 genep hiji 8 opat hiji 2 mumpung masih aya waktosnya ayeuna ajan asar teh tabu 3 langkung 18 menit janten masih aya waktos kangge muter-muterkeun lagu 2 lagu masih gana tiasa nya satos eta urang istirahat heula teras lajengkeun deui dugi ka tabuh 16.30 kamana ieu Kang Pradana nu aya di Jati Bening Kang Awin nya nu aya di Jati Bening wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun Abah Kiki kamana ieu teh Abah Kiki teh teu telepon-teleponnya mugia sing sehat kang ka Abah Kiki nu aya di Bogor nya biasa masuk telepon Abah Kiki teh kedap deui siga nama teleponnya. Mugia sing sararehatnya nu aya di mana wae anu ngadangukeun di acara SGP di Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah pajam hari oge kumaha damang pajam hari Mama Yati saurna teh kamari udurnya mugia sing sehat deui Mama Yati nya Mama Nenti saurna kamari udurnya tah sing sehat Mama Nenti diantos teleponna ka Mama Nenti nya haluangna Mama Warsi kumaha Mama Warsi nih insyaallah lah sugan aya waktos endingnya ya ka ditu tapi aya ulman ya teh aduh kumaha ieu teh kena sugan tiasanya insyaallah pokokna mah kangge ka Mah Warsi hoyong ka Keranggan abdi teh bade silaturahmi mugia sing aya waktosna nya mohon oke kangge ka Abah Asep ka mana ya Abah Asep ya teh mohon iki tos nami ya teh Pak Amin sareng Ibu Amin nu aya di Pinang Ranti wilujeng sonten Pak Amin Bu Amin Bunda Eti Rustam Bunda Eti Rustam kemana Bunda Eti Rustam tanya mugia sing sehat kangge ka Bunda Eti Rustam Ibu Haja Murhayani oge tos lami itu teh ngadangukeun suantena Ibu Haja Murhayani nya mugia sing sehatnya ari didangdut mah tadi aya geuningan tah kene mugia sing sehat Ibu Hajah Murhayani nya oge teu hilap kangge ka Pak Ahmad damang mudah-mudahan sing sehat kangge ka Pak Ahmad aya telepon tuh Ci sok atuh kang diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wilujeng siang, Kang Sana Dewi, Kang Dedi, Kang Iki, kumaha kabarna? Alhamdulillah Abah Asep kabarna saya wilujeng siang oge kage ka Abah Asep anu aya di Kampung 2. Amin, amin, amin. SGP Radio Samhan anu di Rojong PDO memang Abah Asep sehatnya Abah Asep? Alhamdulillah Alhamdulillah muhun kitu mah. Dan iya Kang Dedi kantongan pirang sehat ya. Tah sami eta mah kantong mah eta mah. Kadang ari kantong mah bolong eta teh. Mohon eta teh abdi teh ujung bolong gitu nah habet kosong cenah kitu. Kang Dedi kulaan yang bikin laguna tentang Cilam Puyeng eta anu dihalalkeun pisahannya. Darso mun teh lepat bentang Cilapuyang mohon ti Kang Darso. Waalaikumsalam salam, silaturahmi Kang Bunda Jango. Mohon. Kata Eti Rustam, Mama Kireni. Mohon. Mama Eti tes naik. Mama Eti atus naik atas. Mama Eti, silaturahmi. Mama Yati, Mama Nanti. Mohon. Mama Warsi, Mekangkeun, Mama Fatma, Mama Titi Dewi. Mohon. Sareng jam hari sareng Mama Hulena. Mohon. Lajeng Dewi, Aki Dahlan. Aki Yadi. Jonggol Aki Yadi. Di Jonggol ras di. Abang Kiki Bogor. Di Bogor. Pak Ahmad, kenapa Pak Ahmad? Di Jatinegara. Mohon. Yang keadaan nengah, kedenya. Mohon di Pondok Ageng eta. Pondok Ageng. Mohon. Bareng bae Kang Amin, Kang Ahmad Aminah. Sekarang bae aturnuhun upayana Ibu Titi mohon bareng deui ye abdi teh gaduh rencang mohon jadi namina Parojak di mana tuh Parojak teh di perbatasan Cirebon sareng Kuningan anjeunna teh ye ngangge streaming mohon monitor tehna itu sawak kuasa sebagai untuk petang cara nikang bedina gitu dan merapat kerjanya insyaallah kami saya mang ngerapat atuh ka dieu nya Sabtu enjing eta napi kumaha pas waktosna nya masih di ditu masih ieu masih ngadamel anjeunna masih ngadamel di ditu mohon lajeng saya oge salam silaturahimna wilujeng istirahat dan rekap sadayana sareng teman setia Radio Samhan anu di mana ayamnya menemani itu acara SGP wilujeng ngadangukeun mugia hidup begitu baik jadi hatur nuhun suksesna Kang Dedi sami-sami wilujeng tugas di karengke hatur memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Abah Asep di Kampung 2-nya. Eta teh Abah Asep nya Kang nya udah aya di Keranji teh di Kampung 2-nya Kang. Mohon eta teh Abah Asep eta teh. Tuh kan di nanti digupai ku Ici Abah Asep langsung nongolnya mohon. Oke salam Kang Ika nanti Kang Ika rencang natean badi merapat mah enggak sok kadianya ke diantos aya nuju sono nuju di damel heula Ci kitunya Kang nuju merapat make ku abdinya pamijana dongkap ka dieu ge ku abdi di Leman Kang ame rapet nya ame rapet pisan Kang nyakeun ame rapet pisan mah ku lem gitu nya ku lem Kang mun teu ge kapungkur mah ku ieu Kang ku sangu Kang siga nu rek ngapos wae atuh ku sangu nya baheula mah Kang nya lemnya eta sangu teh abis nyangu teh sangu sahiji benernya eta dikieu-kieu ame rapet nya bener ai baheula mah ku sangu Ci kadang lem-lem teh eueuh nya lem-lem mah eueuh nya aya dulu cenah cuk babaturan mah cenah eta teh Kang lamun misalkan dina irung teh kudu dina irung eta mah jorok atuh eta mah entong nya entong eta mah nya jorok jeung jadi kitu baunya Kang nya nya
ini jadi bau jigong ya kan nya. Bau jigong dah. Lain bau jagung kan lain. Lain, ai bau jagung mah enak. Jagung mengeunah cih misalkan malam-malam ya teh makan jagung. Aduh, ini nikmat pisan cih. Oh gitunya Kang. Nikmat kumaha Kang? Nya nikmatnya haneut-haneut gitunya rebus jagung dimakan. Aduh, eta teh karasa teh. Karasa naonna Kang? Karasa subuhna ci. Nya tuh kan menyetu subuh. Kamu jagung mah 10 sikat gitu. 10 sikat, 10 jagung. Ya pokoknya disikat 10-10-na. Ngales Ji, lah misalkan makan jagung gitu dahnya kalau dahar jagung gitu kan jeung kopi eta enaknya di mana Ci? Enaknya makan di puncak Kang. Ada kunaon gitu nya kan di puncak mah tempatnya tiis gitu hawana tiisnya meniros pisan eta teh. Eta teh di puncak mana Ci? Pokoknya mah di puncak we. Nya di puncak mana Ci teh? Nu laos teh puncak paling mana tuh? Puncak di Bogor atau di puncak di Himalaya atau puncak naon? Pokoknya di puncak tapi Ci mah lamun misalkan resepna teh di puncak teh di puncak eta kan. Di puncak naon Ci? Eta di puncak asmara. Eta mah atuh lain deui atuh Ci.